الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Tumantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung Raja Jin bisa asup ka negara jin. Masya Allah, tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha. Numantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung Raja Jin, cak Raja Jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan. Mantak cincinna dipake ku Bung Karno, kamari dibikeun ka kula ieu buktina. Tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ayeuna mah hejo. Aduh Gusti Allah. Tak urang lamun nyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu? Bisa nagarkan rajin. Nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka negara jin bisa wau jeung jin-jin hiji. Nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung. Eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol. Bung Karno ketika manehna asup ka negara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung Raja Jin moal anggeus urang jaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno. Masya Allah, ente kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ye kuari pisan ge aya anu nyahoeun negara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula. Nomor kaduana nu geus nyaho ka negara jin teh orang Karawang. Emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna manarurut. Teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya bani Adam, anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata jelas yakin kau lalu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan wahai anak Adam libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasakeunana qad anzalna make anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun. Mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap. Wah hambalah ya wadimor geus turunkeun atlas gajah depak. Wah hambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap jante dina turunna ge meureun urang pararae mantak anzalna bimakna khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih panai anzalna manurunkeun bentukna kadeuleu inzal biasana hujan dipakekeun ka nurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan. Tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jararadi segala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang ka tangkal anu gede bakal jararadi
tina jajadian-jajadian nu disababan ku hujan teh engke bakal aya jajadian-jajadian anu bisa dipake njieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan-tatangkalan nu bisa dijieun pakaian. Di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangarana rangdu. Eta ge bisa ku urang dialaan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan si hade tadi jerona sok aju tarareas kana hulu tah kapuk kapas. Waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunlah tenunan jadilah wadimur. Waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari. Duh can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Wah, iyalah disababan ku hujan. Berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan-tatangkalan. Salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu, dua hawa, tilu ma'u, opat nar. Kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh, nomor kadua hawa, nomor katilu na cai, nomor kaopat na seuneu. Eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh. Napas geus hukak-hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung. Geus teu bisa dipencet di jero na pernapasan teh. Spendek. Obatna ngarokok eta. Wah. Maksudna moal kebal deui. Masyaallah. Geus teu bisa menghirup oksigen, geus terek. Kitu keneh mun eueuh cai. Sebab kebutuhan awak urang cai. Awak urang tadi inuman atau enggak. Gitulah. Lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus ngadamel ka anjeun. Alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian-pertanian khusus libasayuari sawatikum warisha. Pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam. Nomor kahiji libasayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisha. Artina warisha teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayu tajamalu bihi minasia dipake ngaginding model wall dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene, cai hujan turun ke taneuh kemudian jararadi jukut dan lain sebagainya. Di daharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai di dalahar embe sapi munding onta
jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka kulitnya bisa dijadikan pakaian buluna bisa dijadikan pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikan ke wol gitu kene kulitna dibawa di Tangerang di Bogor di Cianjur di Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah terus diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan diproduksilah di Garut diproduksilah di Bandung dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket produksi Garut lamun produksina bagus kenangan dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar kemis tapi lamun jang ke luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar kemis dipakailah di luar negeri saha nu makena penyanyi ternama Elvis eta make buatan Garut sebenarnya calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipake deui ku Mick Jagger eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipake deui ku Al Jarreau kulit buatan Bandung itu sebenarnya seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hiji na sabaraha hiji salembar gede bisa ente mangsa 100.000 ente 100.000 lah ke 100 behelana ulah sok murah-murah loba tukang kulit kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju baik atau 10 nu 2 jang tambal-tambal na hijina misalnya dijual na ieu kuari 5 juta kali 10 di sabaraha ada memang hitungan bae heulangan 50 juta sasapi Masya Allah mantap kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah kalimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kerupuk jak kulit paneta ge nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule dihareup ngubal gabel mun lalaki ulah kadeule serenyum jeung bendu baud ulah kadeule itu kene di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji nomor kedua libasa warisa di samping warisawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sregep nah 2 macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat nomor kedua supaya tambah rapi dinding warisa asalnya warisna bulu manuk
tapi nu dimaksud nama ieu mayu tajammalu bihi minasib majaz deui bae walibasut taqwa dzalika khair walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara dua pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sauatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding nah di antara nu dua walibasut takwa pakaian takwa nujang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasut takwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sauatikum pakaian nu pakai nutupan aurat iya pakaian anu khair bagus cek sawareh malibasut taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasut taqwa etalah zalika khair nomor kaduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari ieu pakaian perang nu paling istimewa zalika khair terakhir Imam Jalal baga jelaskeun libasut taqwa teh al amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa maka sapari luar biasa bagusna beuh ti luhur ka handap manen necis seragam beuh disebut beureum lain disebut hideung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dia make kenong gede luar biasa wah sepatu nage herang bisa pakai ngaca dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu teu meunangnya nama kokotor tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina Wall England udah ngaput nage geus teu sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura itu benang sembarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah ieu kadang jelema make pakaian bagus amal lo goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa Masya Allah guys amalus sholih sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang nu paling istimewa mah pakaianna bagus secara zahir hartina bagus teh rapi pakai nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaian lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawadeun zahiron wa
batina. Masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah. Kadeleuna disesuaikan, lamun nu kuru ulah make nomor ceting. Sok aya awale kuru jasa awake tinggal tulang maka pakaian merecet jasa. Aduh, calanana anu nyitak teh itu kene bajuna Masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae kunyana. Eta karena teu necis. Jadi berarti kudu rada digambringan saeutik. Geus kadel rapi. Nuneuleuna salakina jadi indah. Ede jelema lintung Masya Allah susuna geus segede ember. Wow, gede jasa bujurna pohar jas giblek. Waduh make pakaianna gua gedean atuh mah sarua jeung barongsai. Ya Allah, teu saraga. Jadi dirapi-rapi ku wae potongan kieu ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah. Kenah. Lah cek salaki udah cukup aing neuleuh sia bae ge sia rapi bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadeleuna aing mah. Ngeunaheun neuleuh sia tuh. Aju salaki nagekan rapi becek pamajikanana deui asana pangkasepna kakak di dunia. Kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna. Ya pun sider kan nyambung suami istri Masya Allah. Ngeunaheun dititah urang kitu teh. Pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji libasut taqwa. Zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradih. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian. Jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kulnaon gitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek. Aya tun tina pitoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam. Eta zaman-zaman baheula. Oh, datang ka kuari nu alanyar-alanyar macem-macem eta teh kaluarna mah teu jauh, tidak matek jeung istem.
pangheulana di urang aya istem di Tangerang pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem hebat amat orang tukang sapuna. Kos kuari besok bebeja udah alhamdulillah Kiai saya kerja di mana di bandara asa pilot bae penurangnya ngadenge di bandara teh asa pilot bae masya Allah renganan di luarin bandara. Geus bagus penting digaji bae lah. Naila kabeh zalika min ayatil dalil kakawasan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas nu jadi tangkal kayu nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui endeu kumaha teh jahara rese nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa kapas di Kalimantan jararadi nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ke Bandung dibawa ke Tangerang jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari nu produksi tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder masyaallah. Bersyukurlah ke Gusti Allah ieulah tanda kebesaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manena kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ke Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah kuari ke pabrik tekstil ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dia diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah itu tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkan seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut eusina iman atuh ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraos saha nu melakapasna saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ilah zalika khair libasut taqwa. Tapi batur coba nu sagedengeun urang be make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sia ka aing cek Allah dia iltifat cekah lima anima ayat tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas. Jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho. Ayeuna teu ngaji mah atuh ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres. Nu mondok ke kacaletot bae. Oh mah nu teu mondok mah. Mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran, wawanianan. Eta bahasa model hitop, bahasa model majaz, bahasa model kinayah. Deuk kumaha ngahartikeunana, degungkeun habak jelema kos itu. Mondok heula sia. Ngartikeun Quran mah. Eta bahasa kitu. Nah, naon maksudna? Wal iltifat wa yuduna. Ieu iltifat teh kos kumaha. Nah, engke naon rahasiana? Iya tak kahara resen. Aya majaz teh aya majaz mursal, aya majaz isyarah.
kemudian dirinya aya alaqoh aya korena dek ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya masyaallah aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat eta kumaha kos karitu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik kaji pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan tamati orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya nama ya bani adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi imimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna engke bisa dijauhan tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah ketika orang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan orang berpikir eta bapak orang kunaon make maksiat di sorga lamun tah heula teu maksiat meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak aju cak nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku aju cek tuh nu di kantor meureun aing ge lah hehe tak berpikir kadinya ulah ngomong gitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam kurang kuari dijadikeun ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tak kuduna kitu Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Dubatak ditambahan dari cek Gusti Allah ya Bani Adam wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan bere sebab setan geus ngancam cak setan teh Iyo Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan. Digoda sia kuai urang Cikupa. Aing kumpul di Citra. Aing kumpul di BSD. Sabagian anak buah aing di Purijaya. Pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat kali aya bapa bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal
digoda nu jadi ustad, nu jadi kiai titara subgolkar. Setan blonnya. Pokoknya mah jelema kuaing bakal digoda titang rede kabeh. Dengan dasar kebutuhan tita nyerim penduit di bank deposito abeh ngadaharan taina. Ayo kuaing digara roda. Supaya ka Mekah melalui bank, pinjaman ti bank. Geus teh nyaho duit nu halal nu haram. Kuaing bakal digoda. Kiaina kuaing bakal dijadikeun sponsor. Sial teh setan goblok. Masya Allah. Kuaing bakal digoda ku cewek-cewek. Cewek bakal marah recet nge calana-calanana. Aduh, apemna bakal kadeuleu kuaing. Ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing, dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing. Aduh, SMS-na dilancarkeun ku aing ujian. Digoda kajen ku kumaha ge, geus kiai heula nu ku aing digoda. Ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa. Ai, tial ta setan. Aduh. Terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT. Datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina. Camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah. Aduh, ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae ge. Sia. Waduh, teh setan sial jasana. Setan di mana sia tempat sia? Tempat aing di Tangkal Asem. Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, ya setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputat, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinanakum setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajen teh setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha geus supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendig hideug aduh boga 5 aing HP. Aduh. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan, ulah boga TP. Waduh. Berat. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan. Sing hade cek Gusti Allah. Ya, heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan. Ieu mah nomor kahiji. Sing ada ulah kagoda ku pita-pita setan, ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan. Ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan. Sing ada setan. Lantaran setan tepan baheula yanzi'an human libasahuma liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan ngapaneulekeun ka urang ngagodana ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan
balad-balad setan, anak buah setan, komplotan setan. Urang mah teu neuleuh kapan nyana meneuleuh ka urang, tapi urang mah min haitsu la tarawnahum, tina tempat urang teu neuleuh ka setan, ayu setan mah neuleuh ka urang, ngagodana ngeunaheun jasa, urang mah teu neuleuh ka setan, deuk kumaha nangkisna. Deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setanna teu kadeuleu. Urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu. Urang boga silat, karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu koskara itu lantaran setanna teu kadeuleu. Ai nyana neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh. Nyana mandeleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia sial teh uci ngomong-ngomongkeun aing bae. Cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadegetan aja pendi. Ku aing deuk ditiupan matana supaya nundutan. Eta setan dokos kitu sial jata setan. Nyana neuleukeun bae ka belah kulon, ka belah wetan, ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda. Ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureuh cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai aya nu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah, bakal ngagoda, bakal nganasehatan ke anak cucu Adam. Cak Allah, awas la yaftinannakumus syaitan. Awas. Ulah terulang kembali. Ala tattabi'uhu fataftan. Ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah. Lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga. Sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ke akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya le ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana da kuari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan. Awas, ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah. Bapak urang teh kulagagu gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga. Dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana. Teu make sahlai-lai acan. Atupan ngeulaeun setan ma innahu yarakum wa qabilu. Nyana maka urang ngagodana ngeleukeun deuk dihareup deuk ditukang deuk digigir deuk diluhur deuk dihandap deuk kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasa bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang
lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleuh ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dia hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan mah jadi tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bage geus deuleut heula di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang mah batur bae heula di dieu keur zaman kula leutik kene aya santri teu percaya ka surah almarhum Aba baca coba ge surat jin ku sia penta aya tah santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabel gedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cageun kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeun aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kual ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya wadud ya kaditu dah aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang mulai ayah mimiti tariris awal kurang tiris amat ya awak ya tiris ente kebal ayah tertrak non woi ada apa kama incu na masalah tau datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ayeuna wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeuleuh jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar didinya sia ulah geus kono mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca maca yasin A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nanti teh kunaon cak ada risi na maca Quran ti penting cak kenapa Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sih ada Masya Allah orang bisa deuleuh ke setan bisa deuleuh ka jin lamun orang dibere kecerdasan dibere penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru hayang nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang lah di dieu keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadaeleuh di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ke alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus kan
mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung Raja Jin bisa asup ka negara jin. Masya Allah, tah urang mau nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha. Nu mantak Bung Karno mah diberes sasalaman jeung Raja Jin, cak Raja Jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan. Mantak cincinna dipake ku Bung Karno, kamari dibikeun ka kula ieu buktina. Tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ieu mah hejo. Aduh Gusti Allah. Tak urang menceritakeun Bung Karno emang kumaha kitu. Bisa nagarkan rajin. Nu mantak Kiai Zaini mendak kerap nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka negara jin bisa wauh jeung jin-jin hiji. Nomor kaduana baheula waktu benda kerap jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung. Eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol. Bung Karno ketika manehna asup ka negara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung Raja Jin moal anggeus urang caritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno. Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun negara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula. Nomor kaduana nu geus nyaho ka negara jin teh orang Karawang. Emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu. Kiai lain lalagan di Karawang aya. Nu geus ngalalakon ka negara jin, negara jin teh sarua jeung urang. Ngan aya kerajaan-kerajanan. Kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagan teh. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten orang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Ieu caritakeun orang Bogor, orang di ditu di negara jin teh loba ambalaya, wah mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya. Mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan ya. Aya nu ngarewas naon wiridan cenah kieu. Sia maka dinya bae pan. Aduh, terus teu beres bang budak ieu mah ieu. Setan. Ke urang nyaritakeun setan jin di nagarana. Ke dihareup ka. Mantak asa ulah ngabesan. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wallahu a'lamu bimmaradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaiton-syaiton teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman, Katolik teu iman ka Allah, Protestan kafir pokona mah, Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya. Iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronikna syaiton. Kuari lamun lain ajakan setan Yahudi Jamual, kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika Jamual. Urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan. Ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan. Jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah, aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan. Sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni. Urang mah teu daya teu upaya. Kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap
ngacerumuskeun bae kitu bae walan tardoangkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi jeung Nasrani mah datang ka iraha ge moal ridaeun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan ke geura dihareup ke sabobor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna buah luar biasa kaki haji mungkin nyana cicing di sorban wah kabupati meureun dikenongna macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacana nu umat nya bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sapencet-pencet tak setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu jadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tanda si ade iyalah Quran gak jelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Qur'an inna ja'alna syayatina auliya lilladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca sebagai kroni balad babaturan sobat nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman asa jelema teu iman ka Allah ya ane kafir sobat setan sing hade jeung jelema eta tuh kan setan mulai aya wa idza fa'alu wallahu alam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub Allahu a'lamu bi muradi uzkur ing sira Muhammad yauma yajma'ullah dalam dina ngumpulkan bakal ngumpulkan sapa Allah ar-rusula ing pirang-pirang utusan huwa yaumul qiyamah utawi yaum yajma'u yauma yajma'ullah iku dina kiamah bayaqulu maka ngadawuh ya Allah lahum kadua rusul tawbiyahun liqaumihim kenarahang memelek kadua kaum rusul madza ing lapan madza ujibtum ngapah suwiji ay alladzi tegese kang ujibtum den subadanan sira kabeh bihi kalawan ladzi hina da'utum waktu ning undang sira kabeh ila tauhid maring tauhid waktu ning ngajak sira kabeh maring tauhid qalu maka ngucap ya rusul kabeh la ilma lana orana waruh iku maujud kadu ingsun sadaya bizalika kalawan mengkono ujibtum innaka insatuhne Tuhan anta Tuhan Allamul ghuyub kang banget tuningane ing pirang-pirang kang gaib magoba tegese barang kang gaib yang ma'anil ibadi saking pirang-pirang hamba zahaba anuhum alaihi li syiddati auli
Ilangan saking Rasul apa ilmu gitu ilmu apa waruhe ing zalik li siddati haulin kena sangat tepake atau didapatkan li siddati hauli yaumil kiamati kena sangat pakai dina kiamah wa pasihim lan pungah pangehe iya rusul maya syaduna dari karinya kseni ya Rasul kabeh ala annahum hingga tatasatuhuna Rasul kabeh yaskununa ilma yaskuna iku kana barang kang meneng ya Rasul kabeh sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia. Ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat. Geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim, Gusti Allah mun nyaritakeun dunia kayak nyaritakeun akhirat. Mun nyaritakeun fase kafir kayak nyaritakeun mukmin. Nyaritakeun neraka kayak nyaritakeun surga kitu bae terus supaya urang teh tergugah teh dek nyaritakeun masalah akhirat. Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah. Seluruh Rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah. Dek ditanya tentang dakwahna di dunia, ditanya tentang risalahna, ditanya tentang pagaweana di dunia, sampai ke mana ngajakan manusia, sampai ke mana dakwah manusia, jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana, jeung jawaban-jawaban umat datang ke mana bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah. Insyaallah. Lain bae para rasul cek Imam Qurtubi. Warasatul anbiya para ulama panggil setelah rasul para ulama. Dipanggil engke. Maneh kiai kan baheula urang mana sia abdi ti Balaraja tahun sabaraha sia jadi ulama 2011 zaman saha bupatina Smet saha gubernurna ibu presidenna padahal geus teu dibejaan ge geus aya tulisanana tapi supaya jelas nyata kadenge ku balerea dipanggil orang ulama mana maneh apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i ditanya salila maneh jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta satahun batur mah masyarakat nu nyaho sia dibere 10 juta bahkan wakil ge jeung sekretaris teh dibere digunakeun pake naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai tante sia teh jeung digawena ampura lain ampura aduh nu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun hanya kepala MUI bae jeung cabang nu nyaho teh kan cara kieu nyaho aing MUI dibere deui atuh kieu ge sarua aing MUI naon tuh dibere ku aing soekeun duitna kecuali gede geus urusanana iya urang di sidang enggak kieu di mana ya saya Batu Ceper kiai Batu Ceper di sidang MUI bukan Pak saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orang. Ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia, bagi-bagi. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebahaya.
panti ditu da teu menang dijual belikeun ayat teh la as'alukum alaihi ajra ulah sok ayat nu mahal pake neangan jang sekupi ieu bakal disidang ke masyaallah kuari mangeunangan meuli sekupi meuli Vespa meuli BMW meuli Innova dan lain sebagainya kuari luar biasa moyah maena engke sia disidang warasatul anbiya bener apa henteu insyaallah kali Inggris lamun urang kos kitu Inggris jasa sing ade ulah sok diojol ayat nu mahal ayat nu mulia ayat nu indah ulah sok pake neangan secuil dunia boro leutik gede ge pan eta mah hina minta kapeungpeureman mata hatena mun aya jelema dakwah nyieun pasantren tapi tujuanana jangan dunia mata hatena kapeungpeureman tama kos kitu engke tanggung jawab di hareupeun Allahna masyaallah berat ka bina-bina kuari mah heueuh we ngeunah ya Allah ya Rabbi bantak kurang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya ulah komo tah mah hayang kabeuli anu aju aya nu ngeluh ya kula mah cenah magaan ngaji can kabeulina naon blon dagang sih hayang kabeulina naon ulah nyaritakeun nyai aju teu kabeulina naon dagang itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh buat pesantren hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti dakwah sih hasil kos gitu dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam eta hebat si Tegwan masuk Islam sekarang si Cunghin masuk Islam sekarang Cungir masuk Islam eta hebat gara-gara dakwah beneran alhamdulillah masyarakat tu tadi teh bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna masyaallah bunga nu tadi teh bisa salat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadi teh aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sanga terus ka Banten marhaba na teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuni ngembangkeun agama yauma yajma'ullahu rusula ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkeun ka para rasul yakni huwa yaumul qiyamah poe eta teh poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul payaqulu cek Gusti Allah lahum ka para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk nyahinakeun deuk ngamameleh ka kaumna nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala Gusti Allah madza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya teh di timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah sekelilingna seuneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis ku bisi rempan basa aduh kumaha ieu lu adi ngajawab lantaran dijawab salah teh dijawab salah iya tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uninga kau nanya aduh rempan amat besi salah sedengkeun engke kabehan dia bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup celi nutup kabeh narutup
nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota liyauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab, ketika ditanya suku ngajawab, ketika ditanya beuteung ngajawab, ketika ditanya zakar urang kikieu ngomong sorangan. Geus teu kudu hese. Ieu Rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab. Kangjeng Nabi ge aya di dinya, Kangjeng Nabi Isa aya, Kangjeng Nabi Musa aya, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud. Berbagai Kangjeng Nabi Lut, Kangjeng Nabi Hud, kabeh Kangjeng Nabi Nus, Kangjeng Nabi Adam aya kabeh di dinya. Sugan ngajawab neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim seudeuh ngagebrah-gebrah timbangan geus masang bae kieu ditonton ku seluruh manusia imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana. Dek busana di mana tuh? Ya eueuh tekstil ge. Pabrikna ge geus bareak geus kabeh. Geus nu make egle eueuh geus. Nu make geus sataranjang geus kabeh. Masya Allah, bayangkeun coba hiji-hiji bakal jelema di sidang. Kecuali bangsa golongan musyrikin aya bendera musyrikin giring malaikat seuneu nu ngagiringna lantaran arembung ka neraka war kaditu neraka leuleuh ka tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin berangkat ber geus singgol ya dek ka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ieu munafikin ieu bendera Golkar aya di ditu caringin aya di ditu termasuk PDI aya di ditu masyaallah. Kangjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah dibikeunan 7 bendera. Kangjeng Nabi dibere bendera hiji dibikeun ka Kangjeng ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bendera Siddiqin. Kedua dibikeun ka Sayyidina Umar bendera Adilin. Katilu dibikeun ka Sayyidina Utsman bendera kitu non Zahidin. Kaopat bendera dibikeun ka Sayyidina Ali. Kalima dibikeun ka Sayyidina Hamzah. Terus ka genep, terus ka 7 bendera. Silakan pasangkeun umat kabeh nu golongan Siddiqin milu nu golongan terus berbagai bendera anak buah Kangjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya besi temahi bendera para ulama bendera tersebut dibikeun ka hakna masing-masing. Jadi enggak ya kelompok-kelompok wah itu rombongan mana cenah itu Mui berangkat Masya Allah ngeri ngeyeuh nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah wahai para rasul maka ujibtum kumaha tanggapan umat anjeun kumaha jawaban umat anjeun kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula. Qalu cek para rasul la ilma lana teterang abdi mah maksud teterang teh lantaran atuh Gusti Maha uninga teu kudu nanya ka abdi cek para rasul isin abdi bade tumaros besi abdi salah ngajawab Gusti abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti ngajakan ka umat bahwa abdi teh Rasul Gusti kaditu namanya ngakeun ka Gusti sadaya-daya ja Gusti Maha uninga aya buku-bukuna di para malaikat abdi mah besi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana teu aya katerang abdi mah teu aya kanyaho Gusti hal eta mah ka ieu teh lain berarti bener-bener teu nyaho lain lantaran dula-dula ka dia neraka ka dia seuneu
kade singgalebrah seuneu Rasul bae saking ku sieuna teu daekeun ngajawab eta pangkat Rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah lantaran rempan jasa sieun lain teu nyaho padahal mah Kangjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal Kangjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna Kangjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing ketika Kangjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Lut diciduhan dicaci baki nyarahun kabeh ge ketika Kangjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna termasuk Kangjeng Nabi Daud ketika Kangjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kangjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kangjeng Nabi Daud baroga jawaban masing-masing tapi kabeh ngomongna serempak la ilma lana Gusti teu aya katerang abdi sieun ngaharepan Gusti urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae urang mah terus bae digawe encan menta mah geus terus bae salat kurang tapi menta malah mah nyawad ka Gusti Gusti asana kieu amat ka aing kurang beberean jadi ka aing mah aja hei salat henteu ai kos kituna di wada tinggal malaikat ya. Kaya teh bahasa la ilma lana naon eta hebah ka Gusti urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modal moal diangkat jadi wali lamun urang geus teu boga ilmu karak diangkat jadi wali atuh bodoh berarti tuh sia mah kitu bae sih hartina teu ngarasa boga ilmu lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti nu masihan loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bah jatuh nanaonna Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot ku Gusti atuh jauh nanaonan abdi mah teu daya teu upaya nu boga daya jeung upaya mah Gusti abdi mah teu boga ilmu kan sia hirup nanti hirup adipan pamasihan ti Gusti ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonan boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tin jabae paeh mah paeh bae ku Gusti cek Gusti paeh mah paeh bae atuh ieu hirup abdi teh panu Gusti teu ngaku ka hirup teu ngaku ka ilmu teu ngaku ka gerak-gerak urang nu Gusti sadayana geus teu aya naon abdi mah gaeng ka Gusti bae ieu mah ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka henteu Gusti besi abdi pajar sieun ka neraka belum abdi moal mundur saya tiga-tiga can hayang ka sorga meureun teu Gusti andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti abdi asupkeun ka sorga abdi bade lumpat dari keluar deui beneran sia bener bung ka sorga bung teu sieun ka neraka teu belum abdi kuari keneh Gusti eta di dunia teh kos kitu teh atuh hayang naon sia hayang ka nu nyieun sorga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi dia lamun abdi geus diaku ku Gusti sanajan dikanarakakeun neraka ge moal panas sanajan kuari boga mersi woh asena ge tiis ai nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareudah urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak asena tiis ge hareudah geus kieu deui kayak ngomong deui geus lah minta hiji bae ku 10 dua segala rupa ora rieuh asana untung teu nabrak ge untung teu nabrak asena digedekeun deui cak tina nomor 20 letikeun nomorna 18 hareudang teh emang urang teh neraka eta jero mobil teh neraka
sebab naon aduh sekeliling AC tinggal AC tetep bae teu nyaman tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake andai kata atuh dek balik mangga henteu balik ge teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang menang ridho kakak masyaallah. Ya Karim Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang. Waduh, ieu mah Rubaiatul Adawiyah sana ieu mah ye. Tis teu kudu make AC teu kudu tis mobil ge. Tis mobil ge masyaallah rem ge ngadadak bagus. Henteu endut-endutan. Nah ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa. Masih kena boga rasa pinter, masih kena boga rasa bener, boga rasa bener teh ngahalangan hijab teh bisa orang masih kena boga rasa bener atuh enggeus moal naik-naik moal jadi wali moal urang teh dihareupeun Gusti pinuh ku dosa Gusti batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh batur memereungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge ku dosa abdi nyangakeun sadaya-daya Gusti tah geus teu boga rasa pinter teu boga rasa gagah teu boga rasa sagala rupa berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung Fathul Muin moal jadi wali teh kos kitu teh ji atuh kudu ulah lain ulah tolol sia mah kitu bae heulanan ieu mah keur carita wali kudu dilepaskeun eta pindah alam eta mah alam syariat urang kudu pindah tapi urang bersyariat tapi perasaanku dipindah tina syariat kok bisa kitu sih heran atuh pan tadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan tadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh ka Sarwiti urang Cikupa asa duaan bae diuk asa duaan nangkara ka saluhureun nangkub asa handapeun masyaallah peureum asa kadeuleu bentak asa karasa tak eta teh perasaan nu kos kitu ketika urang diputuskeun cinta greget nu aya teh greget perasaan ngaranna tak ieu ka Gusti Allah teh ku perasaan lamun Gusti ngadamel langit Gusti ngadamel bumi di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi izin amat abdi mun nonton TV Gusti kantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi izin amat mun abdi ngridit cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun kok make jeung maksakeun teuing izin urang teh ka Gusti mulai kerenyet izin boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon pandeuleukeun bae di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu neuk ka kasur ge ka kasur izin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu ya isuk pagi atau mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuh nanaonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh bae Gusti ngan make kasur sak malaikat blon ditanya ku pamajikan kaji ku ieu sare ku ada dihandap bae lah aing geus tasawuf caki uci ge cak pamajikan karena kuari bae teh saup supaya teh ditanya di kaji atuh ulah sok dihandap ka luhur kunaon teh kunaon sia yang dihandap bae tanya dia menang saminggu deui ji baka haji beneran ieu masuk dihandap bae kok sarena dihandap memang kumaha itu beneran eta nuturkeun surah ki uci apa lain kunaon cak dukun cenah ge lamun dihandap mah moal kena teluh tuh berarti kan geus lain tasawuf deui bae tah eta orang Cikupa mah kos kitu tah aya dihandap nurut ka dukun geus macem-macem eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana masyaallah tah la ilma lana teu aya katerang Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyanggakeun sadaya-daya. Adapun abdi ditaruh soal umat soal kaum kumaha jawaban anak atunya ngakeun sadaya-daya lantaran innaka anta allamul ghuyub
sayangnya Gusti manta Gusti Allah sigat mubalagah maha segala-gala uninga maha terang Gusti makan gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tamah tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul tak eta teh lain rasul nu ditanya mah Kangjeng Rasul para rasul nu dimaksud nama umat pan umat mah ngadengekeun ketika ditanya wahai Isa abdi Gusti anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun Gusti kumaha jawaban umat anjeun kaum anjeun nyangakeun sadaya-daya abdi mah teu aya katerang upami ditaruh soal umat abdi mah teu terang pan umat araya neuleukeun ngadengekeun ta eta teh umat nu boga perasaan nu umat nu boga perasaan nurut teu nurut ka Kangjeng Nabi Isa ngaku rasul ngaku nabi atau ngaku pangeran umat tak ieu teh nu dimaksudna mah deuk ngamemeleh deuk ka jejeleh deuk ngisin-ngisin ka umat para rasul padahal mah nu dijejeleh nama umatna nu ditanyana rasul nu ditanya rasulna tah ieu teh nu ditanya nama Kangjeng Rasulna para rasul nu dimaksud nama deuk gacacan deuk gacaprok malaikat teh deuk jiksa umat da teu nurut kana ajakan-ajakan para rasul begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna alhamdulillah ngacung ngajawab sorangan umat teh ya Allah abdi umat Kangjeng Nabi Isa abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihissalam cak anu sabagian deui Gusti abdi mah henteu abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh pan bisa disebut pangeran pan aing pangeran mah Isa abdi Gusti mana di pangeran-pangeran apakah bate nganggo pangeran abdillah ilma lana terang abdi mah nyangakeun bae coba umat bae nu ditanya tanya umat cak umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran ja Kangjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul sebagai utusan Gusti abdi nu percaya jeung abdi nu iman ai itu ngaku pangeran salah itu ngadu masyarakat jeung masyarakat antara P3 jeung Golkar ngadu teu kudu hese-hese ditanya rasulna umat nu ngembut iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna tanya deh Kangjeng Nabi Isa cenah mana pernah ngaku ini Allah nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang ja abdi mah aya ge ini Abdullah kadengen aku nyana meureun ini Allah nyangakeun sadaya-daya cak umat teh pugunya lama ini Abdullah abdi iman jasa nyana mah hamba Gusti cak anu mangerankeun ribut didinya ribut eta bage teu mahisa tahun 2 tahun urang encan katanya encan Kangjeng Nabi Musa encan Kangjeng Nabi Harun encan Kangjeng Nabi Daud encan Kangjeng Nabi Sulaiman duh cak urang Cikupa urang mah pangpandeurina angel cenah urang mah ieu kulantaran karunyaeun Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad mah umat Muhammad heulakeun mana urang Cikupa abdi sangaran soleh abdi